Kurang ajar maraneh bet ngagandengan kami keur mujas medi sare barita pak nyiar ilham na impian nurus tunjung bebenjit rasakeun sia kami hayang nampiling. Nada ampun hapunten mamang kabayan kuring tertata titik mugi mangka bayan ngahapunten luntur galih benduku kuring katampi rumaos lepat moal rek deui-deui. Engku kami maraneh dibere ampun ulah rek mindoan talajak matak garibin batan ulin mending ngapalkeun di imah. Yaktos pisan sim kuring teh tambuh laku hoyong masakola nyiar ilmu ukur mimpi kuring miskin waragana awis pisan Eleh kutan maraneh teh kitu mun hayang sakola isukan ka dieu deui ulah poho bari mawa kadaharan. mangka bayan sampurasun kuring najwa dongkap deui kuring gerahel nepangan ieu hin nu kamari kuring teh hoyong sakola nyiar ilmu jeung pangarti. Heula kami lulungu dagoan sakedeung deui eta naon nu dibawa Mawa ilmu jeung pangarti hayang nampakna sagala di kuringmu kosong diri. tah ayeuna urang dialajar ngitung kaminya guruna sakola mah kudu duit nung penting mah bisa ngitung bisa maca. Tah ayeuna urang dialajar ngitung kaminya muridna sakola mah kudu duit nu penting mah bisa ngitung bisa maca. Aya imah sisi lembur mencil pisan kusimpe hateup eurih bilik awi butut pisan teu agreng nu bogana mangka bayan geus kasohor bet aheng mangka bayan huleng jentul taya gawe kaleket unggal poe luntang lantung jeung nundutan ngagoler nagolodok sare tibra nyanding tihang nyanggeyeng